Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murang kalian nu solih sareng soliha, kumaha kabarna dinten ieu? Mugia sadayana dipaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tepang deui sareng Bu Guru kana pangajaran basa Sunda. Dinten ieu urang bade ngabahas pengajaran genep, nyaeta lingkungan sehat, bersih, tur asri. Yuk urang kawitan. Sok dibuka halaman 54. Paniten basa. A. Ngaregepkeun carita. Perhatikan gambarnya. Dinten Sabtu enjing aya posyandu di kalurahan. Seueur ibu-ibu anu ngiringan. Aya ibu anu nyandak putrana, aya oge anu nuju ka kandungan. Adek Mila dicandak ka posyandu. Saur ibu bade diparios kasehatanana. Adek Mila diparios ku dokter. Nah, pada hari Sabtu pagi ada posyandu di kelurahan. Posyandu artinya pos pelayanan terpadu. Banyak ibu-ibu yang mengikutinya. Ada ibu yang membawa anaknya, juga ada yang sedang mengandung. Adik Mila dibawa ke posyandu. Ibu bilang mau diperiksa kesehatannya. Adik Mila diperiksa oleh dokter. Nah, tina carita tadi ayeuna urang ngajawab pananya. B. Ngajawab pananya. Perhatikan pertanyaan di handap. Nomor hiji, aya naon di kalurahan teh? Aya posyandu. Nomor 2, saha wae anu sumping ka kalurahan? Ibu anu nyandak putrana, aya oge anu nuju ka kandungan. Nomor 3, saha anu dicandak ka posyandu? Siapa yang dibawa ke posyandu? Yang dibawa yaitu Adek Mila. Nomor 4, bade diparios naon Adek Mila teh? Mau diperiksa apa ya Adik Mila? Kasehatanana. Nomor 5, kusaha dipariosna? Oleh siapa diperiksanya? Ku dokter. Nah, eta tadi pertanyaan ti carita nu ti posyandu. Ayeuna urang lajengkeun. C. Maca kalimah. Perhatikan gambarna. Ima rajin ngosok waos. Waos Ima bersih tur sehat. Ima rajin menggosok gigi. Gigi Ima bersih dan sehat. Kabersihan sabagean tina iman. Urang kedah ngajaga kabersihan. Artinya kebersihan sebagian dari iman. Kita harus menjaga kebersihan. Gambar terakhir. Agus rajin bebersih di bumi. Bumi Agus bersih tur asri. Agus rajin bersih-bersih di rumah. Rumah Agus bersih dan asri. Nah, lanjut. Tingali halaman 50 genep. Nah, eta aya panyongsi basa. Nataan kecap. Pek baca, ieu kecap di handap. Bebersih. Sok, diturutan. Bebersih. Sae, lajeng mandi. Mandi. Lajeng sarapan. Sae, olahraga. Sae, posyandu. Salajengna dokter. Dokter. Sae. Ayeuna lajeng ke halaman 57. B. Ngalengkepan huruf gede. Pek lengkepan huruf gede. Lengkepan ke huruf gede. Contona tingali titik-titik harapan. Lengkapi dengan huruf besar ya. Contohnya titik-titik harapan. Kira-kira huruf apa ya yang hilang? Ya, saya nuleungit nyata huruf S. Nah, diisina ku huruf gede yaitu huruf besar. Setelah itu lanjutkan dari nomor 1 sampai 10. Titik-titik harapan. Kira-kira
Tadi sama ya dengan contoh yang hilang huruf S. Yang kedua titik-titik ehat. Kira-kira huruf apa yang hilang? Kemudian nomor 3 titik-titik raga. Nah, itu boleh kalian jawab di buku tulis. Alhamdulillah, cukup sekian. Tibu guru, hatur nuhun kasadaya murangkali perhatosanana. Cekap sakitu tibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.